Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila. Enggak cerita. Ayo nangil. Kerja naon jadi sibuk teh? Henteu biasa nu bisa pakai. Tepangkeun di alhamdulillah. Habis Jina, Aduh ini nya. punya Enggak cerita. itu kawan. Bade ngajak nyiseuhan ka walungan. Oh, hayu wae sih pengennya seueur teh. Tapi kumaha nyanggapanna ka aya? Wios teu naon, mungkin Mila ngawartos. Oh, nah aya teh. Nya, Nanti sangat Gimana? Ayo ya. Ayo. Ayo. Apa? Ya, nana. Ayo si maman ka mah. Ini budak teh. Kala tepo, orang tepo lah. Lain mun eta mah si tah ngalah suluh darek ngejo teh suluhna pisan. Wes sudah sudah nama si mamanya. Aya Oh, teh ngades sudah tadi si mamanya atuh geus. di biasa mah kotor kieu. Kan bahaya tuh. Di rumah pisan hutan. Lu penting beuteng seubeul. Ini capek di tadi. Kan bahaya geus. Kau pusing teh. Kalau pusingnya si maman wae lah aing mah. Aman bungsu. Geus segan ulin. Nek naon tuh nek kena si maman lah pusing. Gening kos kitu ka anak teh amit-amit Hese diwarah mah hese si eta teh hese. lamun Pusing. budak hese diwarah urangna sing leuleus eta teh akibatna heuras teuing kanu jadi budak Yo, teh mak ya. Aku Di luluyan indung, pas Mak. itu si maman mah. ku indung mah dititah naon-naon ge eta teh nurut budak teh da eta teh Ya, kalau batin dimanja teh kos gitu tah. Gitu, boro-boro ngamanja. ibat dimanja ting teh. boro-boro ngamanja teu ngamanja teu sing Sing. kena bapak Naon, mak? Naon, naon. lain itu mah ke baju kayas jeung kayas lah itu budak teh Mana? ya ini asa kegelis gitu nya Kos mah baheula nya. si mama bisa weh Asli, kos mah Ai sieun baheula. tadi bere eta ke beuting gua aing. Biasa we atuh mah. Budak saha satu lu? Teuing. Sakarek mampu. Tuh, sarua mah bapak ge. Kau ngilu bae atuh Oh, pernah. pasti mah tahu. Lain asa hanaang aing. Ini geulis kitu budak teh nya. Anu eta ring tah. Atuh eta nu mana deui? Atuh tuh tiung kayas, baju kayas. Asa karek nempo nya. Asli mah. Asli kos mah baheula. Kos kitu tah. Anya ho saha teh atuh aing panggolisna baheula mah di dieu teh atuh diparebutkeun Aduh. tahu teu hayang ka manehna ge Berarti bapaknya untung, mun tadi alhamdulillah pelet ya. aing mun tadi pelet mah bareto kumaha Astagfirullah. hayang anu arek ngawin mak mah bareto itu teh jenderal naon Saha eta jenderal baheula mana? orang kota pokona mah Kotakan sawah eta lain mah. orang leuweung jika manehna sok ka sawah wae Kan bahaya mah aing kan aduh. celetuk teh menang ke tukang macul baheula mah aing teh muntahna beunghar Tega-tega. maman muntahna indung sia teh beunghar eta teh maman Kan bahaya tong didenge man. cok mana habu kieu aing mah Kan bahaya tuh mak mending kitu ah. nonton mah aing teh beunghar. Tuh tingali beas meni kotor kieu teh ngadesal di mana ai si maman atuh. Tuh, aneh sih mama teh. Capek na eta nanti kolot teh. Geus ah. Rek nyangu heula. Heuh Ai sugan aya keneh eta na kamari teh eueuh eta teh suluhna teh saeutik deui eta. Ke bapak nyangan asuh mah. Gampang bapak nyangan. Atuh anu di itu teh anu di leuweung belah ditu teh ringanan aya. Leuweung. Janji. Oh, gampang kan bapak ngalah lah. Nyangu ayeuna mah Kalem.
ngisi hari kawalungan ya. Ini sesah bade. Apa dia nya? Ya. Ini apa dia? Abi iya hilang tuh nyendak sabun. Ini bimbing nyana. Sampai abi tuh nyendak sabun. Kumaha ya teh. Iya lah. Iya we. Ya. Anu kamu itu saha anu ngajak main kami ini sahanya penasaran yang boleh saha ya salah ini hari mana ya kenapa yang kenal iya nama kan kebetulan banyak jadi penasaran kita tinggalin cari pak jadi kumaha sih ceritanya cara sih kami kumaha min jadi tongkat apa enggak kasep gitu iya ih jadi penasaran kok Eta ya taruh kambing kevin kambing ininya masih nila mimin kubus Eta kenalan kambing apa orang kayaknya orang tahu pada semua kayak itu aing diajakan ngobrol. Oh, hai pon diajakan ini. Hai buru. Bidadari sih majar tuh. Bidadari naon? Nya bidadari turun dari kocok. Heh, tai. Ada sekali itu. Naon itu. Ayo, bidadari ya teh. Ampun lah salendangna. Bidadari lain. Au. Lain, jangan salendangna. Hah? Tuh, tinggal ini. Ayo, siapa? Kau baju saya tak kemana? Emang benang mah. Benang mana bodoh. Cing atuh mah anjir tuh. Jeung jagan mah kudu meunang deui. Pasti eta mah. Atuh. Kala. Ai budak itu kenaon weh. Jika budak nu kamari anu nyunturkeun aing di sawah. Teumpeuh eta bener tewak wae. Murah sih. Eta budak kenaon weh. Karena naon marane. Naon ya naon? Digana kurang. Ganeng. Aingin atuh mun kita tadi. Jangan teh. Hansip teh. Itu lu aja. Teman-teman asma. Tuh. Mana poek ah? Oh, naon sih? Aya. Eta goblok kacamata. Oh, podo euy. Tuh. Oh, anjir. Nikmat gitu, euy. Oh, euy. Ada dua bagian aja cukup tekan. BMW
nama sing aya di benang kumahan aja panas hati sama salah panas atuh banget lah ya Allah apa sih si damat wah ini kan numpang ya kalau ayah benang kalau nggak ada banget lah benang kumahan kita budak cing wae eno ngarah ke eta nah benang wae mana deui na budak teh cekat tinggal apa poe mana budak teh wah ieu bes mah arah deui kemana itu panggil ikut budak pawe ieu aya di lembur udah dalangor tuh paralek maha itu kamari segala nu maling cau lihat aduh Gusti eta bangor-bangor teuing eta budak tadi beurang coba aya nu ngintip mandi euy leuheung mun ajak-ajak mah ngintip teh baralek pisan ieu mah kudu ngajukeun penambahan anggota jang keamanan desa teh ayeuna mah orang ngajukeun lah kalau geus burit kana baru orang balik ke lain sore gitu tiket itu kan di desa penting jam malam nih kan enak tiket power we di bawah pelatih ke belag maka desa kuralul lah kemarin lain ke hayang mantuan mahawe tidak power gitu oge hansip ya dikeblog kita mah tunggu aing teu beunang oge meunang duaan bahaya mana de manusana teh eueuh wae kamana si daman teu teh budak manggat keragat pusing ka teu kana coba apes ayeuna mah cakang dina beak siap dah euy kamana budak teh nya da itu sirahna mah nyarane budak di sidaman teh benar ya di dieu budak teh beak teh budak teh goblok teh naonan heuh wah ya kamari kunaon ninggalkeun ulah kitu carana euy sing aya nu oge temen teh kita beak heuh hampura kamari teh euy hampura sia solid ngomongnya solid dengekeun dengekeun amun misalkan ditewak duaan nya bisa berabe urang kanyahoan ku eta bapak urang ya eta mah kudu solid kanjek mah solidaritas kudu hidup semati eta mah kunaon kabul kamari awak we sade munding ari urang sanggeus sade kitu sok mandi mah turun ka dieu hayang naon jeung urang ye udah teh naon sok tuh ka dieu kang ieu budak ya sok boga jurus naon sih sok jurus orai sok siapa jus orai tuh oke boga jurus pancasona sok ayo sok nyahoan aing anak jawara wamanianan si arek ka mana ka dieu wani mah ka dieu di dieu jeung aing urang ngabeuleut ka dieu burutan di dieu ye ka dieu naonan ka di didinya ka dieu ye wata jangan aja naon ieu deh. Keluarkeun ganti ayeuna keluarkeun kabeh jurusna. Ulah jauh teuing ka dieu. Jurus harimau. Kasurupan naon ieu? Wah, tepikan ka kos ieu. Sadar euy. Kita kabut. Sudah habis nak tadi orang singkap bukit hari ini. Jangan orang aja bang.
tempo wae. Bang, ampun. Capek dah. Ketemu. Saya mah kebablas segala mah dari kita. Kalau mau nemeuna kana gelut deui. Ampun Bang, ampun aslina. Nek balik Ayo ka budak sia kamari nu malingnya teh. Ya siap kana kemana yo. Kamari luar batur aing. Wah itu. Ayo mangarita sorangan euy. Ini si Daman geus sapoe jeput ayeuna geus temong-temong. Geus bengok-bengok na acan. Mana bisa teh? Cukup teh saeutik da aing bong tanah batur. Mun aing gadekeun itu dah. Ke kenarahan itu budak teh euy. Bang, bantuan euy. Naon eta naon? Bantuan ya, Asip edan kamari kaing luar. Ayo, gulung. Ayo. Orang potong boy. Monggo sorangan ayeuna mah. Woi. Ai sia kaing. Ayo kawan. Mana cai dihan budak itu balaleng benang ku aing kita budak tiluan eta dibawa bebaskeun ke penjara 7 tahun ku aing sia. Aduh. Pedih sana. Gusti ini kieu-kieu teuing aing jadi hansip. Aduh. Aleh ku budak balalangor gitu. Ieu mah kudu rekrut anggota baru, ieu mah kudu perlu tenaga baru. Pada pensiun gitunya ganti jadi tukang ngarit. Ya mah kudu ngarekrut ya teh anggota baru. Aduh. Eta budak beunang dipopok angkurakna eta. Dipopok bari jeung dibebaskeun ku aing mah. Urang anak saha sih urang laporkeun coba ka desa supaya di DAP penjara tuh kan 7 tahun lah. Kamu masih jadi mana di sana? Itu yang hojat tadi pemerintah. Jadi menghargai pisan. Duh. Orang musuh kan orang musuh kan saya lurah. Nyokot anggota baru gitu. Kira aku aing sorangan jadi hansip. Tadi ke kamar apa?